Ngelos, ngebahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya. Luraban nu jauh di Pelemuran, nuang di Padesaan, anu dumung tetep rengnek di Lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Ieu teh namina Pantai Pandawa. Nu ieu Pandawa hiji, nu ieu Pandawa 2, Pandawa 3, tah ieu Pandawa 5. Daramang ibu-ibu sadayana daramang ieu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ngador sampai ke Pendawa. Kan ieu Arjuna, ieu Arjuna pangsisina. Arjuna bijil tina gede. Janten eta rupi-rupi keluarga Pandawa. Siap. Aya nu bengal, aya nu soleh, anu kasep, anu goreng. Dagang, Ieu genut. oh kasep ieu mah. Soleh ya. Ieu nu goreng. Pakai masker. Kanca mitra sadaya, jauh di Jugjug anggang di teang, namina usaha. Upaya kanggo naon kanggo ngabeberah mana rek mepende hate malah mandar mendak kasenang. Kanggo naikeun imunitas tubuh kanca mitra sadaya. Urang uningan aya naon wae di Pantai Pandawa, taroskeun kanu uninga. Akang Haji sorban palit. Ieu di dieu teh aya naon wae Kang Haji? Di dieu teh aya keusik, aya cai, anu pangset, nu pangset. Tanggalna cai laut. Tah, ieu namina nuju dalam rangka pupujieun. Oh, kita Ulin. Mana lambaikan tangannya? Ngaladog. Ngaladog. Orang Bareresih. Garut ngaprak Bali. Pamuntenna bareresih, insyaallah dompetna oge bareresih. Ngabolang. kita ada jaga ya. Kanca mitra sadayana ieu nuju aya di Pantai Pandawa, bada dipoto sareng-sareng. Tah. Ulang-ulang. Ini ada ya Pak ya, biar serempak nanti. Biar serempak nanti. Kalau Remdinya bilang siapa kita? Kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Di mana kita? Di Ulu Watu. Sama siapa? Sama beli-beli. Langsung caka. Cak. Dan mitra sadaya masih di channel Ngawaos. Ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Di Pantai Pandawa, pantai miliknya rekan-rekan kita atau napi wargi-wargi urang di Pulau Dewata. Aya Kang Beli. Apa kabar Beli? Becek-becek kan? Becek. Nah, kalau di kita, di saya becek-becek itu basah. Basah. Kalau di sini Becek-becek itu baik-baik. baik-baik, janten kabarna sehat, bugar, kuat gitu kan mitra sadaya. Sakedik kurang review Pantai Pandawa asal muasalnya seperti kumaha. Bisa cerita nggak kenapa namanya jadi Pantai Pandawa ini? Baik. Sebelum pantai ini menjadi destinasi wisata, jadi ini awalnya adalah tempat penanaman rumput laut. Oke. Jadi warga desa Kutuh, jadi lokasinya berada di desa Kutuh. Nah, kalau nama Kutuh itu karena di sini ada pohon, banyak pohon kapuk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Balinya disebut dengan kutuh. Jadi keberadaan pohon itulah yang menjadi cikal bakal nama desa ini. Nah, Ini masuk kabupaten mana? ini masuk Kabupaten Badung, yaitu Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Jadi kalau Kabupaten Badung terkenal ya, yaitu adalah destinasi wisata di Bali. Nah, kan mitra sadaya, kalau di kita upami di urang Badung teh nakal. Kalau di sini Badung itu tempat kawasan yang sekarang menjadi primadona. Janten kawasan destinasi emas wisata di
Kuta. Ya. Iya. Kuta maksudnya. Iya, Kuta Selatan. Kuta Selatan. Tong kama mana? Tetap di channel Ngawas bareng beli. Namanya beli apa? Beli Wayan. Beli Wayan. Nah, kanca mitra sadaya upami ka Bali, bilih nyasar, bisa minta nomor kontaknya beli. Punya Yang nomor kontak tertera Bli? di bawah ini. 0 berapa? 081 339 660 922. Dicatat. Oke. Nah, kan saya mitra sadaya punten banget tapi mau nembongan ya. Berarti iya nu nembongan para inohong Kabupaten Garut. Indonesia Lawyers Club. Garut, Anggu di Siap. Mantari. Iya, salah sayos pejabat teras. Di teras-teras Di we. teras, we. Mun iya mah mantan pejabat. Meni alus gitu bah ka uing ngewa-ngewa kunaon sih teh. Itu kanca mitra sadaya. Orang sudah mah heheui jeung deudeu. Ningali beungeut. Resep heheui jeung deudeu.